أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Lamun aya opat macem di negara tentrem aman. Nomor kahiji, lamun jelema nu nyekel hukum bisa negakeun hukum secara adil, bakal nikmat hirup di negara eta. Nomor kaduana, di mana-mana para pemimpin bener-bener memimpin rakyatna kalayan henteu zalim. Nomor katilu, kiaina ulamana laluhur ilmuna tur henteu neuleu kana dunia. Nomor kaopatna, para pedagangna jala lujur. Tah mun nu opat eta di negara aya geus teh nikmat jasa. Sedangkan di pasar Kemis bapan alhamdulillahirabbil. Nah alhamdulillah naon eta? Aduh. Barang Kangjeng Nabi ceramah eta nyampaikeun eta di zaman Kangjeng Nabi mah setan teu kuateun ngalawan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi pupus langsung dicekel ke khalifahan ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mulai setan ngayakeun musyawarah. Begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq aya dilanjut ku Sayyidina Umar, musyawarah para setan geus makin luar biasa. Begitu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, setan geus mulai ngayakeun sidang. Iblis raja setan ceramah persis kos Habib Rozak ceramahna tadi, make nyanyi heula kitulah setan. Sa nu kamari teh biduana geura sakar lain hehehe goblok meureun. Sebutkeun biduana saha, ayo sia mun teu disebutkeun burut sia. PKB make biduan, PKB tolol. PKB kamari keur di rajek teh biduana sakara beb sakara beb. Sial jakabi, betul emang sial teman biduan. Cek setan, saudara-saudara setan yang berbahagia. Waduh, sial dah setan berbahagia segala. Jangan biarkan para ulama dakwah dan jangan biarkan para wali-wali dakwah, jangan biarkan para ustadz dakwah untuk menegakkan keadilan, kejujuran, kepiawaian. Kalau saja ulama dan wali dibiarkan, nanti umat pada ikut wali, ikut ulama, kita di neraka dengan siapa? Kita harus punya wawasan ke sono. Di sono nanti kita sama siapa? Dengan demikian, saya jauh-jauh dari planet sana ke sini ini membawa 4 bendera. Pertama, bendera ini supaya ditancapkan, tancapkan siap. Yang para penegak hukum tancapkan bendera kezoliman, supaya hakim jeung jaksa ulah mutuskan hukum nu sesuai jeung aturan Al-Qur'anul Karim, tancapkan sia. Nomor kedua, bendera jang para pemimpin, teudeun ku sia di istana, teudeun ku sia di MPR, teudeun ku sia di gubernur. Di Banten mah geus teu kudu di banderaan, can balik nyana ge.
Haji Maman bagaweana tah tenden di kabupaten, tenden di kecamatan, tenden di balai desa usia. Bendera ieu adalah bendera kezoliman 2 kali lipat tibatan bendera hukum. Picik ngaranna ge. Guda tulisanan bendera picik. Hebat eta iblis jeung bendera. Warna benderana naon eta ari taman? Aduh asana beureum meureun teh bendera. Nomor katilu cak setan tancapkeun ieu bendera di para pondok pesantren, di kiai-kiai, supaya kiai ulah lempeng ngatur hukumna, ngabejakeun hukumna, jeung caritaan kiai teh supaya dicampuran ku urusan nafsu jeung dunia. Bila perlu kiai na kawinkeun jeung simba ku sia. Asal ceramah bere awewe, asal manggung kori-kori bere cewek, kiai-kiai bere ku sia. Masya Allah orang geus aya ti dituna sial ta setan. Jaka aing macan aya ta setan. Maksudna nu ngawinkeun gitu. Nomor kaopat ieu tenden bendera di toko-toko, di pedagang, di pasar, supaya para pedagang ieu ulah jala lujur dagangna. Disebut liwaul kidhib, bendera bohong. Dan ku sia obat ya. Awas. Aing sebagai pemimpin setan yang bernama Raja Iblis, aing dek balik ke singgasana, cuman tetap aing memantau perkembangan bendera nu kusia ditancapkeun, coba berpengaruh atawa henteu, lawan kusia kiai-kiai, lawan kusia wali-wali. Teu ngarti aing masia, lamun masih kene aya jelema salat teu ngarti aing, mun masih kene aya pemerintah jujur teu ngarti aing, mun masih kene penegak hukum beres ka hukumanna teu paham aing mah, mun masih kene aya pedagang anu masih kene lurus jeung jujur sia digorok ku aing. Cak raja setan pohara teh raja setan. Ya Allah ya Rabbi, nu mentek kula liwat ka kecamatan aya bendera setan wer liwat ke balai desa aya wer eta aneh di RT ge aya deui. Heuh ban RT mah leutik aya di RT. Ya Allah ya Rabb, kedua sana balik terus gitu teu kuat atuh kula deui sakibenya orang ngadoa. Lamun tadi dina Al-Qur'an awas hati-hati wahai mukminin wahai mukminat, la takhulullaha war rasul, ulah ianat terhadap Allah, ulah ianat terhadap Rasulullah, wa takhunu amanatikum, ulah khianat terhadap amanah. Kade justru setan sabalikna khianat, khianati Allah, khianati Muhammad, khianati keamanahan sabalikna setan mah nu matak dakwahnya lah terus bae. Kiai can hudang jam 3, jam 3:30, jam 4 subuh, setan mah di pasar geus kieu bae, di toko emas Haji Ian geus diuk we di dinya nyana setan. Terus merebat bae ka dieu tadi Joko naon ngaranna eta teh toko-toko di dieu supermarket eta Alfamart. Di dinya mah budaya teh setanna di Alfamart. Darariuk setan nungguan abeh teu balener jelema. Kiai mah sekadar setahun sekali ngajina di dieu, setan mah unggal poe soal ka dieu nuduk salat ngaharewas paling sendal paling hayu sapaling asal ka Alfamart ulah jujur-jujur teuing sih
mereanana asal datang kobo di pasar Kemis madirinya timbanganana masya Allah timbanganana dikurangan 2 on detik teuing cek setan 3 on kuranganna detik teuing setengah kilo bae geus kuranganan iya Habib datang Habib tekanya wan ti mamanana ya Habib ieu mah Habib kerukut nimanyana setan loba jasa ngitungan karung 100 kudu jadi 80 bete sial tah setan aduh Gusti Allah ieu ngajina santai bae sore aduh tetapi para sahabat istimewa para tabi'in istimewa salah satu tabi'in aya nu ngaran Yunus bin Ubaid nyana boga tempat eta kedaina tokona dieusian ku perhiasan cincin loba jasa di Sungai Dare aya Kalimantan aya Batu Garut aya wih pohara jasa Kalimaja aya maya macak encek atuh urang memaja perhiasan luar biasa lobana mutiara emas dan lain sebagainya Yunus bin Ubaid selalu memantau ketika anak buahna jualan nyana engke sok nanya di perjalanan apalagi lamun Ki Ubaid tersebut nyaba kebenaran engke di perjalanan membalik kapanggih jeung salah sahiji nu tas balanja di tokona selalu ditanya kebenaran Ki Ubaid nitip ka adina jeung ka pelayan nu lain mencek ngomong urang mah wahai para pelayan terutama adik kaula ye kula poe ieu rek berangkat harita di Madinah kula rek berangkat ka Syam engke ieu dagangan sing hade sesuaikeun jeung aturanana nu harga 10 dinar nu harga 50 dinar nu harga 100 200 sesuaikeun jeung hargana ulah dikurangan ulah dileuwihan paham berangkatlah Ki Ubaid sapoe 2 poe ka 3 poe pulang barang pulang geus tereh deukeut ka imahna kapanggih jeung salah sahiji urang Arab nyana katingali mantes balanja di tokona geus sakitu disetop tuan mantes balanja di mana di toko itu meser naon meser perhiasan ieu mutiara sabaraha duit coba ningali mutiara kapaleun eta Ki Ubaid nu bogana barang ditembongkeun ku urang Arab ieu sabaraha dieu meuli 400 dinar 400 dinar waduh cek cenah ieu mah balik deui ka ditu balik deui ieu hargana cuma 200 dinar ih cek urang Arab kula mah kajenting 400 dinar ge geus mantep bae lantaran kula ge pedagang di lembur kula di ditu ieu bisa dijual 500 dinar jadi ku ayana kula meuli 400 geus kauji di ditu dijual bisa 500 dinar oh masalah geus lain gitu tetep ieu hargana cuma 200 dinar mesti balik deui ka ditu cek urang Arab ulah lantes henteu balik deui bae ka ditu balik deui iya harganya cuma 200 lain 400 kula mah ridho cek urang Arab sanajan ridho tetep balik deui dipaksa eta urang Arab balik deui ke toko begitu balik deui digerokeun pelayana jeung adikna dibejakeun maneh ngajual perhiasan poe ieu ngajual ka ieu kan mohon sabaraha ku maneh dijualna cicing bae sabaraha dijualna
400 dinar. Harga nu aslina sabaraha coba ieu? Harga nu aslina sih 200. Kunaon dijual 400? Nyana nawanieun ieu. Cek eta Ki Ubed baca ayat suci Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasulullah, ulah hianat kana amanah. Kula ngaamanahkeun harga 200 bae, harga 300 bae. Nah ieu harga nu 200 sanajan wanieun nyana beulina 400 tetep bae 200 bae. Hianat maneh, lamun hianat sihade Allah bakal nyiksa ka maneh. Eta urang Arab baheula tabiin baheula aya nu jualan semodel kitu tah. Wanieun batur 400 jeung teu ngarasa rugi nyana, teu ngarasa kamahalan. Kulantaran nyana niatna dagang teh ibadah ka Gusti Allah, nulungan jeung moal hianat. Sangkilang kos kitu ge tah kos kitu tah. Kunyana dibalikeun deui geus ridho ge. Ya Allah ya Rabbi, kula deuk nanya, kira-kira di pasar kemis pedagang nu modal kitu aya eueuh? Mang Haji Pendi ieu karung hargana teh ngan sakadar 800 hiji karung. Haju ku Mang Haji Pendi dijual ka batur 1.500. Padahal mah kuda 800 geus aya untungan. Henteu mah henteu naon ngan eta hianat ke pembeli nu kos kitu. Mantap kula mah teu wau jeung Haji Pendi. Teu beres mah dagangna kos kitu. Ieu cuman penting macet nyareta atuh daekeun bae. Eueuh masalah ngan di jerona geus aya penganiayaan. Nu mantep Cina mah hebat Cina mah. Urang Islam mah lamun jualan teh ieu hargana sabaraha? 500. Urang Islam mah jual pokona mah mun laku 700, 800, 900, 1000. Salagi laku mah terus be. Cina mah henteu. Hargana sabaraha? 550 mayang. Jadi lamun orang nyaritakeun soal pedagang hebatan Cina dibandingkeun jeung Haji Pendi hianat bae ngeuna mah teu beres. Ieu keur carita pedagang. Beuh nu paling hese jadi calo. Nu paling hese jadi calo. Mang kula ieu boga taneuh mang jualkeun butuh jasa duit. Sabaraha sameterna? Geus ulah hese-hese sameterna 150. Geus basa kitung ke aya di kula urusan eta mah. Geus atuh. Dipasarkeun ku nyana 300, dipasarkeun 400. Angel jasa kalaku teh kubal eteng gitu teh calo. Angel gara-gara nyana manjang mangga mahalkeun harga kan jadi angel. Urang kan nungguan duit, tah ieu geus hianat tah. Nu mah calo mah nu mangfaat. Coba gedele calo. Sugi sih. Bek. Sugi. Bek. Calo eta kos eta hianat nyana. Hianat memperlambat pasaran, hianat geus mah. Titah 150, 300, teu laku 200. Waler jasa duat teu bebeja deui kana bogana mah. Mun bebeja mah eta laku 200 rada deres we. Iman henteu kana bogana tetep 150, dijualna ku nyana 200, nyana geus meunang sameter 50, menta deui kana bogana. Eta calo eta di Palembang. Di Palembang eta. Kan barang di deuleu KTP-na pasar kemis ja. Teu manfaat, hianat. Urang lamun nyaritakeun tentang hianat ka Gusti Allah geus puguh Kristen jeung Yahudi. Urang lamun nyaritakeun hianat ka Kangjeng Rasulullah, tingali untuk orang Polandia, tingali orang Denmark, tingali orang Perancis. Tapi kan ararame orang Polandia mantes ngahianati Kangjeng Rasulullah, tiba-tiba manehanana terus ngalamun ka jero kamar ngalamun, hidayah datang susup neangan kiai nu bisa ngasupkeun Islam, asup Islam ka Mekah, tobatnya na model menghianati Kangjeng Rasulullah. Nu di Denmark asup Islam sarua. Nah ieu mah keur carita kadengena batur mah ngahianati di pasar Kirmis mah eueuh nu ngahianati Kangjeng Nabi. Ngan aya ge
nu teu salat tanu teu salat ge eta ge termasuk ngahianat ka Kangjeng Nabi insyaallah ka neraka tah ge aya di Pasar Kemis oh iya mah Sindang Jaya lain Pasar Kemis lain mata orang Sindang Jaya mah ka surga moal ka neraka mah orang Pasar Kemis aya nu kos kitu di Sindang Jaya mah eueuh nu hianat ka Kangjeng Nabi Muhammad mah eueuh nganu main gapleh mah loba insyaallah tadi ka neraka ulah bungsuna ulah beusi kieu pan aing teu ka neraka insyaallah ka neraka tuh aya nu ngaminan sia asana nyana meureun nu ya Allah ya Rabbi aya anu ngahianati ka Kangjeng Nabi mah teu kadenge di Pasar Kemis di Sindang Jaya teu aya cuma nu mabok mah ambalaya insyaallah eta ge insyaallah ulah boga kamang-mangan pasti neraka insyaallah temen-temen cak Habib Rojak tadi insyaallah ya kita ke surga bohong ka Habib Rojak ka bohong emangnya pembohong kelas kakap nya eta sakit nama surga kumaha emang bapana buku mararabok ki jelema aya nu ngahianat ka Kangjeng Nabi mah eueuh ngan nureuneuh memeh nikah di Pasar Kemis di Sindang Jaya Masya Allah barang dihitung kukula ye nu bebeja ka kula bae bener nih bae nu bebeja ka kula aya nu geus 4 bulan aya nu 3 bulan aya nu 2 bulan aya nu kakarak jadi doang cenah kumaha ye kiai jatuh kuna bebeja ka aing sia nu boga kalakuan kos kitu ka Haji Maman tuh bebeja tuh aya nu geus kabingungan ya Allah ya Rabbi kula menyerah dipicung aya dipicung dihitung kuari nu bebeja ka kula 7 nu 4 bulan, nu 3 bulan, nu 2 bulan, nu sabulan 7 di dia di Sindang Jaya lah Pasar Kemis belah Sindang Jaya lah Pasar Kemis nu bebeja ka kula 11 ieu nu bebeja doang ieu nu bebeja nu anakna leungit datang ka kamari can balik sabaraha puluh meureun henteu sih ngahianat ka Kangjeng Nabi mah ngan eta ge insyaallah ka neraka jadi kumaha coba mengkhianati Gusti Allah lain bae mengkhianati cara Yahudi jeung Nasrani mengkhianati Kangjeng Rasulullah lain bae mengkhianati cara orang-orang Nasrani orang kafir ku urang teu ngalaksanakeun kana parentahan Kangjeng Rasulullah berarti urang geus termasuk mengkhianati Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika anjeunna ngajabat selaku khalifah aya nu nyuratan ti belahan kidul di dalam suratna ya Amirul Mukminin Abu Bakrin Siddiq kami yang jauh dari Madinah mun make bahasa urang kami nu jauh di Madinah anu sangat jarang tersentuh oleh Muhammad Rasulullah setelah Muhammad wafat maka anjeunlah nu jadi khalifah mohon ada perubahan sedikit di antara yang kami inginkan perubahan ialah soal zakat hilangkan kewajiban zakat coba eta kakarak datang ka Sidina Abu Bakar Siddiq geus menta dieuweukeun zakat nu mantak lamun urang Pasar Kemis kuari Haji Maman, Haji Ian, Haji Pendi ngazara rakat beuh tah mah surga jasa tah mah tuh alhamdulillah nyong ngazakat nyon teh budak ieu mah nyebut doang aing mah alhamdulillah we asa bae beureun nya ngazakat tuh urang Arab baheula geus menta geus seperti kitu akhirna kumaha cek Sidina Abu Bakar Siddiq wahai umat muslimin siapkan bala tentara perang urang jeung nu nyuratan ieu marah Sidina Abu Bakar Siddiq ditepak ku Sidina Umar naon maneh ngahalangan kula pan urang dititah jihad perang sabilillah teh datang ka ngucapkeun la ilaha illallah
di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah mah pan ulah di perangan, sedangkan itu nu deuk di perangan ku urang teh pan ahli la ilaha illallah banyak kudu di perangan teh bisa cek Sayyidina Abu Bakar sebab ieu adalah pengkhianat ulah deuleu la ilaha illallah na ulah deuleu Muhammadur Rasulullah na, tapi hianat terhadap Allah, hianat terhadap Rasulullah sebab wajib zakat sejajar jeung wajib salat ketika manehanana minta dilanjutkan kewajiban zakat pengkhianat wajib diperangan coba eta diperangan iyalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq besi dianggap pengkhianat diperangan ku Abu Bakar Siddiq jelema anu ngaulahkeun ngawajibkeun zakat